Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun. Alhamdulillah wa syukurillah. Wilujeng tepang dangu deui sareng Mang di Jomantara melalui saluran channel YouTube Sunda Pituin anu ku Mang didamal khusus kanggo pamirsa sadayana anu mika cinta mika resep kana acara hiburan Kasundaan. Hiburan Kasundaan kiwari anu ku Mang bade pintonkeun kanggo pamirsa sadayana nyaeta mangrupakeun dongeng Sunda. Dongeng Sunda salah sawios kesenian Sunda anu mana ieu hiburan dongeng Sunda teh anu kiwari tos arang langka tetapi tos langki dipikaminat ku para nonoman kiwari nonoman orang Sunda. Kumaha kitu Mang seja niatan bade hoyong ngiring ngalestarikeun kabudayaan Sunda mangrupakeun dongeng Sunda ieu di ieu channel Sunda Pituin. Mudah-mudahan tiasa istilahna ngalestarikeun oge tiasa nyalurkeun ka para nonoman-nonoman anu kiwari supados uninga kana kabudayaan Sunda mangrupakeun dongeng Sunda. Pamirsa sadayana mangga atuh urang pedar kiwari dongeng Sunda anu bade ku Mang dipintonkeun dina judul Randa Bengsrat. Randa Bengsrat kiwari di juru dongengan kitu tah, di juru dongengan ku juru dongeng anu atos sepuh anu atos kahot istilahna para senior nyaeta wastana teh Mang Jaya. Mang Jaya oge ngagaduhan channel YouTube nyalira nyaeta Mang Jaya Official. Kumang paratos disayogikeun di link deskripsi boh bilih pamirsa sareng alo-alo sadayana hoyong silaturahmi ka channelna Mang Jaya langsung mangga parantos disayogikeun ku Mang. Kantun diklik ke baris dicanak ka channelna Mang Jaya Official nu mana diditung ke seueur dongeng-dongeng anu tiasa dipilihan tetapi tiasa didangungkeun di Bandungan ku pamirsa sadayana. Kiwari Mang di channel ieu channel Sunda Pituin bade ngagelar dongeng anu judulna Randa Bengsrat anu di juru dongengan ku kasepuhan Mang Jaya. Oge ieu dongeng dikarang ku kasepuhan keneh anu atos kahot tos buhun nyaeta pengarang dongeng anu atos kakoncara deui nyaeta Ki Leuksa. Atanapi nami aslina Eko Suara kitu tah pamirsa sadayana. Mala sapodos nyangkol kana waktos urang pedar kiwari judul dongeng Randa Bengsrat kanggo pamirsa sadayana anu mika cinta mika resep kana acara dongeng Sunda. Sok leka parayun gramaran codina hapena sewang-sewangan. Prung Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Bengsrat ayeuna nincak bagian ka-21. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Carios nyambung judulna Randa Bengsrat ieu dongeng karangan Ki Leuksa dina bagian ka-21 dongeng enteng pang beberahmana. Para mitra kaum dangu, Mang Seno teu ngartieun buru-buru manehna nuturkeun gagancangan. Barang serog katepas Mang Seno ngalenyap nempo Bi Urmi rek neungeul Sirasari ku halu. Teu sadar seak Mang Seno nyamber halu. Dijewang sakaligus kelobong dialungkeun kaburuan. Atuh Bi Urmi beuki ambekeun disangkana Mang Seno teh mihak kanu ngora. Tuh beuki kaciri sia, beuki katara sia teh berat keneh kanu ngora kasih dayang batan ka aing. Serahkeun aing si Seno, serahkeun. Bi Urmi ongeng-ongengan bari nunjuk kana irung Mang Seno. Jombe sia Urmi ngerakeun bela lampahan teh. Mang Seno ngajewang Bi Urmi tuluy dihompet sarta sungutna dibekem.
Harita teh para mitra tuluy sina diuk hareupeun sari ari sari colohok bari ngaleper tina awahing ku reuwas. Bi Urmi adu glajer hayang lesot suku kekejet teterjelan para mitra. Hayang nyarekan deui ka salakina tapi Mang Seno leuwih kuat tanagana atuh lila-lila mah Bi Urmi teh ngaleh-leh capeun. Urmi, kunaon sia maneh teh kasurupan atawa kumaha? Beuteung pupugu ngado nyarekan kanu teu gablek dosa. Duraka sia, ceuk Mang Seno bari kakerot. Deuleuk sia ku maneh Seno, saha nu diuk hareupeun maneh deuleuk? Ceuk Bi Urmi bari ngahegak beungeutna geuneuh. Naon hubungan ieu jeung awewe jeung kami? Tong nanyakeun, neke kami nanyakeun ka maneh, aya hubungan naon sia jeung maneh sia jeung si Dayang ieu? Sari ngalenyap. Manehna disebut Dayang ku Bi Urmi bari jeung teu ngarti kana alang ujurna, ujug-ujug rame pasea. Kami mah teu wawuh da tepung di kakara ayeuna. Kunaon ari bani teu pupugu ngadon ngajak perang ka kami? Heeh, da maneh mah meuni hara rese rek ngajawab. Saha eta teh atuh? Geus nanyakeun maneh atuh. Dasar nu burung na atuh teu ditanyakeun ka jinisna. Jeung nae bet ngajak ribut teh heula heug ngomong nu bener. Da maneh teh geus kolot atawa bebeja ka kami nu bener. Aya semah kitu. Mang Seno kakerot bakat ku ambek jaba era ku semah. Pek tanyakeun ku maneh, pek naon teh awewe ka sebelah teh? Nyai punten Mang teh bade tumaros hidup teh saha anu bade naon pangna naroskeun ngaran Mang. Mang Seno nanya ka Sari leuleuy jeung sopan. Duh Bapak Ibu hapunten nu kasuhun da geuning ku dongkapna abdi ka dieu. Bet yanten runtag mana hapunten sakali deui hapunten. Ceuk Nyi Sari perasaan can teteg greuwas ngadengen nu pasea teu pupugu siga nu teu harideng. Teu naon dang geus mangga ayeuna mah geura balaka. Na bade aya pikeun saeun naon saha teh Nyai teh ti mana kawit? Abdi teh nu katelah mapun Sari kawit mati lemur Campaka. Ngahajak ka dieu bade nepangan bapa rawuh ibu dupi nu janten maksad utami. Bade meluruh Kang Karmin haleres bumina teh di dieu. Karmin. Mang Seno colohok manehna kakara inget deui. Yen ka anakna nu geus 2 bulan leuwih init ka kota sarta can aya bejana. Naras pisan perjogina manaroskeun Kang Karmin abdi teh. Ke. Na kumaha maksana atuh ieu teh? Mang Seno nanya deui. Rek naon atuh ieu teh sapabeuli teuing aing mah. Bi Urmi rada leuleuy. Hatena jadi era ku semah rumah saatah sasar. Punten abdi bade wakca balaka wae margi abdi teh. Tos lami aya maksad ka dieu kenging nanging salamina diemut dibulak-balik dibilih teu ilaha rupami istri nganyang ka pameget. Nanging dalah dikumaha dabongan Kang Karmin teu aya bae nya kapaksa abdi teh kumaha wantun ngadeheus ka bapa rawuh ka ibu. Maluruh Kang Karmin. Nya ka harti terus kumaha maksud Nyai teh? Mang Seno beuki panasaran neuteub seukeut ka Sari. Abdi mah bade wakca balaka ka bapa nanging naha moal janten matakna bendu gali. Atapi moal matak jaheut kana mana? Nyi Sari tumanya heula da sieun matak naon-naon. Nya ulah asa-asa prakeun da nyarita sabalakana. Ulah aya nu disumput salindungkeun lantaran lamun teu wani blak-blakan bakal ngadatangkeun sangkaan nu teu puguh. Buktina bieu ku Nyai geus kasaksi apan bibina mah nya teu bener ka Mang. Da kulantaran kitu prak geura cacarita sing jendre. Mangga tu ari tu mah kieu bapa oge ibu. Abdi teh pun Sari putra Pak Ading sareng Mas Sarmah kawit lemur Campaka. Abdi kantos kasumpingan ku hiji pameget nuju dengan Karmin. Ngangken urang dieu, abdi tos pakait ati patali janji tos buluid hate jeung paniatan yen bade ngahiji sapapait sama manis, sabagja sacilaka. Nanging duwi kadanget ieu, Kang Karmin teu aya sumping, estu pleng kuraleng taya beja-bejana acan. Pleng les jiga nu dilegleg bumi. Ari abdi tos kedah janji ka diri moal boga salaki upami sanes ka Kang Karmin. Tibata nikah kanu sanes langkung saepae jadi siit. Tah kulantaran kitu abdi teh tarekah sabisa-bisa maluruh nuju dengan Karmin. Nu akhirna dongkap ka payuneun bapa sareng ibu kitu maksad nu saleresna mah. Sajongjongan Mamang Seno jeung Bi Urmi silih pelong. Reuwas pacampur jeung watir ka Sari sakitu ikhlas nangebrehkeun eusi hate lila-lila pok bi Nyi Sari nyarita. Janten maksad abdi teh bade tumaros naleres Kang Karmin teh tuang putra upami leresna di mana ayeuna. Abdi teh terang-terangan we hoyong tepa. Hutan teh kitu niatnya isanya na kaharti pisan atuh ai kitu carana mah. Mang Seno unggut-unggutan terus ngareret ka Bi Urmi. Nu masih kene ngahulang. Pok Mang Seno ngomong, "Tah Urmi nu matak ari jadi jalma ulah sok getah sareupateun.
ulah atas sasar ulah babari timuru kieu tabalukarna pikeun nangtukeun hiji pasualan kudu ditaliti heula kalayan apik ulah jorok jeung gagaba eta teh matak cilaka rumah saku ring nu salah hampura we Kang Seno nya dihampura ku kami oge ngan omat ulah sakali-kali deui kalakuan cara bieu teh ulah dilampahkeun deui bisi maneh aya nu nampiling da ayeuna cik bantuan mikir kumaha mutuskeun si Nyai ieu mikirkeun kumaha maksud teh biurmi siga malaweung na teu kadenge katerangan ti si Nyai bieu nya kadenge ku ceuli kuring ngan teu asup kana pikiran kudu kumaha urang teh atuh jadina dasar keur malaweung sok teh aya bener tara bener diajak badami teh ya urmi si Nyai teh geus balaka terus terang manehna nyusul-nyusul anak urang nu ngaran si Karmin sarta si Karmin sorangan bareto geus kungsi nyarita tina perkara ieu tah ayeuna rek kumaha maneh sirah kuring mah berat lah lieur jeung bingung pek wae putuskeun ku Kang Seno kuring mah moal pipilueun nya kajeun hari kitu mah pek atuh Bandungan Mang Seno madep deui ka Nyi Sari memeh ngamimitian nyarita ngadehem heula Nyai leres pisan ai Karmin teh anak Mang ngan hanyakal ayeuna mah teu aya di dieu sanyana Mang geus sono hayang geura tepung jeung nu jadi anak tah kitu Nyai nuhun atuh ari leres mah tuang putra abdi teh regreg margi abdi teu lepat alamat tenging ka mana tuh Kang Karmin teh sanos ka mana bae oge ku abdi bade disusul Nyi Sari bangun handeueul sabab Karmin teu kapanggih kieu Nyai Karmin teh geus sulami lunta ka kota ari nu ditujuna ka kota Bandung Mang mah teu terang nah di mana di Bandungna jeung deui Mang teu terang nah kumaha nasibna ayeuna ari sabab Mang geus lila ngarep-ngarep tapi leuweung daya beja-bejana acan hanya akal atunya Nyi Sari ngahuleng hatena karasa nyeredet nya Nyai hanya akal beteu kasampak da cacakan mun aya mah Mang ge moal ngahalangan kana niat nu ngarora ceuk Mang Seno ayeuna bet bangun nu nyaaheuna keur ka Sari ari sabab kahiji nempo dedeg sampe rupa hade kadua nempo sikap anu sopan jeung sonagar jujur jeung boga jiwa satria Mang Seno resepeun pisan ka jalma model kitu Bapak abdi ngaturkeun nuhun abdi regreg margi tos menak wartos nu jelas yen Kang Karmin angkat ka Bandung ku kituna abdi mah saja amit bade wangsul we ka lembur atuh salajengna unjuk uninga yen abdi teh bade nyusul ka Bandung sajami lari Kang Karmin manawi ka pena cek Nyi Sari teu euleum-euleum atuh puguh Mang Seno meni ngarenya nah betul luasan teuing kitu Nyai ulah getah sarupateun mending antosan heula sakedap susuganan pun anak teh datang ari sabab kota Bandung teh lain kota leutik lega jeung susahnya lusurna sabab pun anak teh teu puguh dumukna lamun Nyai keukeuh peuteukeuh kumaha ke jadina sok sieun kadungsang-dungsang we di Bandung ceuk Mang Seno deungi dinan melangkah Sari asa ngawang lebarkeun nya Nyai ulah luluasan kitu bari ge melang biur mingahlas hatena ngadenge kitu mah nanging upami teu dipilari can kantenan mulihna abdi teh saleresna mah tos teu betah di lembur margi seueur katugenna seueur ka nyeri batin nu taya lanongna apaan aya Ibu Rama pun biang sareng pun bapak dina leresan ieu mah teu tiasa ngabelaan ukur tiasa ngalalemu hate sakadar ngupaha ke nah aya naon di lembur teh Nyai Mang Seno heran saleresna teh abdi nuju sedih ati susah nu taya hinggana margi janten bukur catur urang lembur janten buah carita balarea sasat geus jadi sabibir hiji abdi tos paranas daun ceuli geus heurina kuri rumingkang dunya asa heureut jeung tarahal asa teu gaduh keur paku kumaha pokona mah sedihna langsa tunggara beakar ke can ngarti Mang teh nah kunaon make kitu datang tuna ge sok aya sabab sati heula atuh nya Nyai na jadi kitu ieu teh biurmi moloho saleresna abdi teh tos rarandaan da kantos gaduh salaki tapi ku abdi teu dilayanan da daek so teh dipaksa ku kolot akhirna abdi pista nu salajengna mundut diragragan talak 3 rupanya bae salaki abdi bendu anjeunna langsung notog abdi ku talak 3 ngulikeun kalebena tah ti harita abdi jadi sabibir hiji pada ngupat pada ngomongkeun ku batur salembur bujang-bujang nu tadina teu dalit sanaos sobat medok ge teu kade henteu muhun sobat medok ge tetep we ngaromongkeun payuneun mah jiga nu nya biasa nanging tukangeun sadayana ngupat bari ngajebian magarkeun bodo ka totoloyo sangsara dihaja tai ka beheung-beheung bodo alah batan teu berat we ngedalkeun anak abdi teh bapa
Pokona masa dayana ngajajeleh ka abdi taya numang meunangkeun. Malah pun bapa sareng pun biang ge unggal dinten sinir sampir we. Peda abdi teu hade jeung salaki tah ieu nu janten sababna mapa. Ceuk Sari teu euleum-euleum ngabejakeun pangalaman. Jadi nyai teh geus jadi randanya. Cek Mang Seno oloho. Meni hejo ngadenge rana mah. Biurmi muncereng. Lain hejo-hejo atuh. Dengekeun lalakona, pan mata kuatir teh. Kira ku kumaneh teu karasa kumaha nyerina mun dipaksa kawin ku kolot. Tah eta nu dipikiran ku kami mah jeung deui nyai teh rada bengsrat kasebutna. Sabab teu hade keukeu satia ka anak urang. Tah kitu Urmi lain ka mana wae sia teh ngomong teh. Heueuh, ayeuna kumaha atuh? Teuing kami ge. Mang Seno garo-garo teu ateul. Kade ulah gagabah kudu dipikiran heula sing bener. Ayeuna mah kieu we atuh nyai nya perkara niat nyai ku Mang diperhatikeun pisan. Ngan ari urusan jeung Karmin mah Mang moal bisa pipilueun da eta mah kudu langsung jeung jinisna. Da kulantaran kitu ayeuna mah muga sing sabar we susuganan Karmin tereh bali. Da Mang geus hayang geura tepung, da kitu ayeuna mah nya. Cek Mang Seno mutuskeun sangkan urusan eta tereh beres. Nyi Sari satujueun da kumanehna ge kaharti yen perkara eta teh kudu langsung ka jinisna. Leres pisan bapa ku abdi ge katampi. Mangga ayeuna mah bade wangsul heula nanging abdi titip saur ka Kang Karmin. Pamito sumping mugi sing emut ka abdi sarta diantos pisan. Ku Mang rek dibejakeun. Sanggeus meunang putusan kitu Mas Sari langsung amitan. Leos init bari jeung rada hanyelu lantaran teu bisa tepung jeung Karmin. Ngan bae ayeuna mah aya harepan da geus bisa cacarita jeung kolotna teu mata koncewang teuing cara ti heula. Kang Karmina di mana atuh akang teh? Cacakan munyaho tempatna mah ayeuna gerek disusul. Tapi muga-muga we sing tereh datang ulah kamalinaan teuing. Cek Nyi Sari ngomong sorangan bari leumpang. Dina kongkolak matana teu weleh kumalangkang rupa Karmin meuni teu beunang dipapalerkeun. Barang serog ka pengkolan jalan Cibiuk Sari ngarandeg lantaran jalan teh aya nu begatan. Tilu pamuda narulak cangkeng pating serengeh pikangewaeun. Sorot panon bangung galak teu beda ti ucing neuleubeuri nempo Sari teh hayang ngarontok. Ieu geuning rana bengsrat teh bagian nyai lah. Yeuh. Hadieu nyai cek nu pangjangkungna bari maju salengkah panon muraleng ka Sari. Puguh Nyi Sari meuni ngajenghok lantaran kaayaan dirina sasat ka teguh ku si Jajaka netelakeun. Yen eta Jajaka geus ngulincer ti samemehna neangan Sari. Rek naon Andika anjing ka hari tuh kami rek liwat. Sari teuneng ludeung teu gedag bulu salamar. Galak nu denok. Buki geulis we ngambekna ge deuh ieu nu lenyang. Eta soca meuni cureulek ditu. Herang lir mutiara. Bae geulis. Hadieu akang geus sing deukeut. Akang geus hono ieu cek Ajum. Kitu katelahna eta Jajaka nempo Sari nu buncelik ngambek teh kalahka disebut cureulek. Ningali kaayaan kitu para mitra sadaya, Sari buru-buru mengkol kana kamalir, rek nuluykeun lampahna. Tapi ngan sajorelat Ajum ngahalangan bari cakakak seuri teu elati nulak cangkeng siga rahwana. Bade ka mana geulis ulah rusuh teuing lah. Takungkange moal dikukumaha. Yeuh, milu jeung Kang. Urang senang-senang, urang ngaleut madu katresnan. Munggah enah lir di sorga. Yeuh, geulis ka dieu. Sono akang ieu. Lenggakan siga nu mabok para mitra baturna pating serengeh tapi teu pipilueun ngaganggu taksiran mah anak buahna Ajum. Ari Sari teu nemalan manehna babalicetan hayang bebas. Hatena mimiti saber sieun kumaha onam. Ku sieun-sieunna gep peupeuteuyan dicekal ku Ajum atuh meuni ngalenyap reuwas. Lesotkeun sia bangsat. Lesotkeun sia. Sari teh terejelan hayang lesot. Tapi nu nyekel pageuh meuni ngonci. Meuni mung dicekel nya teh lah. Besok nampik pangasih geulis lah. Batur mah yang dicekel ku engkang teh. Saha atuh nu teu hayang dicekel ku engkang. Alah, engkang teh atuh. Najis ya. Henteu teu suka teh mah teu sudi abrig-abrigan bari oge. Nya cicing atuh ontong abrig-abrigan. Sari teu ngomong deui. Manehna ngageuweungkeun leungeunna tapi nu nyekel tetep pageuh tungtungna Sari teh bea kasabaran. Gep leungeun Ajum digegel satarikna ngoceak atuh nyerieun. Aduh. Naon nyai kaos monyet we ngegel.
Ajum beki nafsu. Di antara parah karawak sari dicekal kedua leungeun ditangkep ti paparekat. Puguh sari menita terjelan hayang lepas jejeritan menta tulung, tapi ku Ajum teu dipalire. Beres Jum lah. Ya urang bawa ka saung haji ya. Main manggihan ieu cek baturna bari lehek. Panon meletet nempos sari nu memang pikabitawi. Ayo tuturkeun dewek. Ajum maksa mawa sari nu teu terjelan babadug bari cacakar. Keur kitu ti kajauhan aya nu lulumpatan hiji jajaka mawa arit jeung karinjang. Wadah jukut serog kahareupeun Ajum ret kasari bari ngahega. Nanaon deui lesotkeun euy? Cek eta jajaka. Tapi panon mah tetep neuteup kasari siga nu geus wawu. Puguh si Ajum meuni kekerot cirining ambek aya nu ngahalangan teh reg eureun. Reg naon sia kunyuk? Hayang modar sia? Cek Ajum. Teu hayang dewek modar tapi rek nulungan nyi mojang ye. Jejeritan minta tulung. Hayo lepaskeun euy. Ulah kitu. Cek eta jajaka. Nu tayalian Iwati Harli sobatna Karmin teh. Hayang disebut pahlawan sia teh. Eueuh zaman awi teh mah sia eueuh pahlawan deuleu. 70 atuh ngagugu kana kadewek mah dikadek sia ku arit beheungna ye rasakeun. Masih nuju ngabandungan acara dongeng Sunda anu rek nyingsieunan sangkan Ajum ngalesotkeun sari. YouTube Sunda Pituin tapi teu disangka balad Ajum di bareng. Heureupna para mitra pating hari ngancam hiburan Kasundaan careha. mangrupakeun dongeng Sunda. Sehat cebet. Harli pada ngahujanan ku paneung. Gara marancu dina hapena Sawang-sawangan bari ngahargu. Dina ngabandungan Halusna arit teu lesot tapi sok arit dibuat babit teu puguh sasaranana. Padu gerak pikeun ngabubarkeun nu ngarepuk. Celeng-celeng balad Ajum harita keneh. Laluncatan bari taki-taki. Panon awas yeun kabeunangan ku arit. Maju deui sia mun ngangsrog tarok sia ku aing ku arit. Harli ngahega. Bari taki-taki puhut ceulik karasa keneh nyanyautan. Montong diantep euy. Montong podaran sekalian tuman. Ajum marentah seak saurang narajang tapi sakilat dipapag ku sabetan arit. Palabah baju beuteungna katuri. Burial getih bijil sigana bae kulit beuteung ge katoel saeutik. Puguh meni ngoleh nyai musuh Harli mundur bari jeung pias. Masih nuju ngabandungan acara dongeng anu dipedar ku Mang di channel Sunda Pituin khusus kanggo pamirsa sadayana sareng alo-alo sadayana anu mika cinta mika resep kana acara hiburan Kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda. Kiwari dongeng Sunda anu nuju digelar nyaeta dina judul Randa Bengsrat karyana Kileuksa anu dijuru dongengan ku kasepuhan Mang Jaya. Mangga pamirsa sadayana orang lajengkeun deui kumaha lajengeunana ieu carios sok gerak aparayun geura mararanco deui dina hapena sewang-sewangan prung Setan maju euy Hadri. Ajum molotot ka Hadri nu kalah ka ngahuleng. Kasima ku sabetan arit sabot kitu Harli nubruk bari nyabetkeun arit rek nigas beheung musuh. Balicat dareg-deg musuh nalumpat kudawat kana areuy boled para mitra. Gablug labuh kana galeng. Orejat hudang tuluy ngabecir teu nolih ka Ajum nu oloho. Dasar bodas buntut badueul si hayam lisung digebrag sakitu mending ngabecir badueul teh. Cek Ajum gegelendeng ka baturna nu kabur. Manehna teu sadar arit Harli geus antel kana walikatna pok Harli nyarita. Sotkeun mojang sia lamun teu diarit bakal mebes sia kana walikat sia. Kitu cek Harli. Bari kekerot nahan amarah. Puguh we Ajum meni ngarempod bakat ku sieun kapaksa sari dilesotkeun. Da teu wani ari ngalawan nu mawa pakarang. Yo tuturkeun we urang ka kantor polisi sia. Cek Harli bari ngancam Ajum ku arit. Saha si anjeun make milu campur ka urusan dewek. Tong loba omong sabari awewe geus jelas dikaniaya ku sia. Sakanyahoan sia teh jahat. Yuk ka kantor polisi. Dewek ke kantor polisi tapi ampikeun heula harit. Moal? Ulah nyalahkeun dewek samun cilaka. Moal dewek geus boga perhitungan. Ajum kekerot. Manehna ngahuleng sakedeung neangan akal pikeun ngabebaskeun diri tina ancaman Harli. Sanggeus kapikir gilek Ajum malikeun awakna bari sakilat nampiling kana pipi Harli. Hiu cebet keuna pisan meuni nengel. Puguh Harli gugup manehna sakilat nyabetkeun arit. Hiu sret tungtung arit nu seukeut nyabat pepeuteyan Ajum. Cer getih bijil maseuhan baju jeung leungeun. Ajum ngahuleng leungeun asa singsireumeun. Dong iluk kadewek sia mun teu sia sapat deuleu. Harli taki-taki rek narajang deui, tapi Ajum teu ngalawan. Manehna ngajanteng bari mureleng ka Harli. Ayo lempang sia. Ajum teu nemalan balicet berengbeng lumpat ti babaranting.
Tenolih kana tatu blug labuh korejat hudang deui lumpat ti gogo lenceng sieun disabat ku arit Harli. Harli gogorowokan para mitra bari nunjuk ka Ajum. Nyebut bangsat-bangsat kitu sorana tari. Jalma-jalma nu ngadengieun pating raringeun malah aya nu terus lumpat mudag Ajum nu kabur. Tekung silila kadenge nu pating garero nyebut bangsat akhirna Ajum dikepung nepi ka beunangna sarta disetorkeun ka nu wajib. Kocapkeun para mitra sari sajongjongan mangahulang teu nyaho kana naon-naon. Naon kudu dipilampah, sadar-sadar sanggeus ditanya deui ku Harli, nu masih keneh manehna ngajingjing ari. Harita Harli tuluy nyarita para mitra, akang teh sawawu kana rupa jeung dedegan teh na teu salah tetempoan akang kitu. Harli neuteup ka Sari, manehna inget ka pangalaman ti heula basa lalajo ka Campaka teh. Abdi mah teu kenal ka akang nasaha teh atunya. Oge teu hilap ngahaturkeun nuhun kana pitulungna abdi teh asa kautangan budi. Biasa sama nyai sakuluna mah pabada jalma silih tulungan. Keun rek jadi emutelna ayeuna mah akang bade naros nyai teh nu jenengan Sari teh kitu. Abdi bet uninga ka abdi leres pisan abdi pun Sari di Campakanya. Harli hayang jentre. Teu lepat di Campaka, Sari heran. Sabab ka manehna geus loba nu nyahoeun sedengkeun manehna teu wabuh ka Ajum jeung ka Harli oge. Ulah kaget nyai akang teh pun Harli sobat medok Karmin. Kang Karmin? Nu leres Kang Harli? Sari curing hak manehna atoh ngadenge ngaran Karmin disebut-sebut. Nya Karmin putra Mangseno teh. Apaan eta teh sobat akang eta teh? Kungsi babarengan lalajo ka Campaka basa Karmin mimiti tepung jeung nyai ge malah mah basa Karmin ngincer nyai akang nyaho pisan. Oh, gitu kan? Sari samar pola era pacampur jeung atoh. Kupi nyai mulih ti mana atuh kumaha mimitina bet direjengan ku si Durjana teh. Nah eta teh lalaki-lalaki bajingan teh. Kang Harli abdi teh wangsul ti bumi Mangseno nu maksad bade maluruh Kang Karmin. Nanging teu kapendak adi di dieu bet dihalangan ku lalaki garejul kitu tah. Abdi dipaksa bade dibarawa ka saung cenah. Untung aya Kang Karmin nu keur sangabelaan ka abdi. Nuhun Kang, nuhun pisan. Sari geus teu asa-asa deui. Ka Harli asa geus wawuh lila dumeh ngakukeun sobat Karmin. Nya sabangsun akang ge bunga geus bisa nulungan tapi saha atuh maranehna teh? Duka abdi ge teu wawuh tapi maranehna mah wawuh ka abdi. Oh, jadi kitu nya. Nah saha cenah nya? Harli neuteup ka beulah kidul urut ngaliwat Ajum jeung baturna. Kang Harli, aya naon nya Sari? Kang Karmin teh ka mana nu saenyana abdi wartosan? Ka Bandung, Karmin teh milarian padamelan. Di mana di dituna ku abdi bade disusul. Wartos nama di Jalan Patra Komala tapi duka di mana pernah nama. Da akang sorangan ge can apal ka Bandung teh. Karek apal eta we Cicaheum kosami alun-alun we. Nu sajena mah lebeng akang teh. Patra Komala. Rek disusul ku abdi sugan kapanggih. Ih, lalu duasan teuing nyai Bandung teh lain kota leutik. Kumaha mun nyasab, kumaha mun teu bisa balik. Apa namahan cilaka? Sawios da bongan pi cilakaeun mah di dieu ge seueur. Buktosna jalma-jalma teu acan wawuh jeung abdi, ku abdi bet ka abdi apaleun. Malah majigan nu geus lila nutur-nutur ka abdi. Ceuk Nyi Sari manehna jadi hariwang sieun aya deui kajadian cara tadi. Nah teu naon ari kitu mah tapi omat sing waspada ulah geus sarupateun. Mun parang tepung jeung Karmin salam kitu ti akangnya. Nuhun Kang Karli permios Kang Karli bade wangsul heula. Sari amitan bari teu poho nganuhunkeun. Nya mangga atuh kade sing hati-hati di jalannya loba nu baragajul. Sari imut leos init ninggalkeun Harli. Hatena jadi tagiwur sabab kejadian tadi bener-bener mata kreuwas. Cacakan mun teu ditulungan mah ku Harli duka kumaha nasib Sari. Teu kacatur di jalanna kocapkeun geus tepi we harita teh Sari unggah ka imah. Awak lungse bakat ku cape beungeut beureum balas kapoe ari buuk kararusut. Bisar mah jeung Mang Ading heraneun lantaran nempo anakna bangun ripuh. Sabab katara jiga teunangan pisan. Atuh gancang tumanya da puguh kolot ka loba kamelang. Sari maneh teh tas di mana nu sanyana. Nah eta awak meuni kalotor kitu, Mang Ading mencrong ka anakna. Nya Sari tas di mana nu sabenerna atuh teh? Bisar mah nimrung. Teh atuh capek keneh kuring teh mah oge bapa. Sari baeud bus ka kamarna. Teu kungsi lila geus bijil deui pakaian geus ganti leos ka pawon. Regot-regot nginum saseubeuna geus kitu kakara nepungan kolotna. Tas di mana maneh teh Sari? Bapana nanya. Terus terang Pak, kuring teh tas nyusul Kang Karmin. Tapi hanya ka teu kapanggih sabab Kang Karmin ini ka Bandung geus leuwih ti 2 bulan. Naon perlu na nyusul-nyusul si Karmin? Rek ngabibirang ka kolot maneh mah nya rek neangan dipikasusaheun. Mang Ading teu panujueun. Lain rek neangan pikasusaheun Pak, tapi rek neangan panyalindungan. Naon? Na teu salah ngomong teh Sari?
Bila aku minta panyalindungan kalau laki nucan pugu karuhan. Ya kan dia kakolot minta panyalindungan mah sabab kolot nu maraban kolot anu ngagedekeun kolot nu tanggung jawab karena sagala rupana. Tapi nah ari maneh kalau los-los kasih Karmin nu tanggung jawab. Memang bener bapak jeung emak nu tanggung jawab tapi hiji mangsa. Bet matak tunggarakan hate kuring buktina bet kalah kangawinkeun ka hiji lalaki nu teu dipisu ka ku kuring. Nari kumaha bisana minta panyalindungan ka kolot nu teu ngarti. Karena kahayang anak nu watak kuring kapaksa nyusul-nyusul Kang Karmin. Cek Nyi Sari para mitra beuki wani nyarita. Astagfirullahalazim. Kumaha mun geus kieu sarmah ya? Eta anak maneh nepi ka wani nyarita kitu ka kolot. Warahan saha teh? Nah makin nanyakeun warahan saha nya warahan bapana meureun atawa warahan indung bapana. Paingan atuh. Paingan adatna sarua jeung indungna atuh. Mang Ading baeud tapi teu wani kapapanjangan ngomong. Gagabah teh nyarita teh. Da make neumeulekeun ka indungna, pikiran sing lantip atuh, buat teuing kesalahan bapana. Mang Ading jeung Bisar mah parbu catur silih salahkeun. Jeung silih paedo tungtung napasea merebutkeun paisan kosong. Sedengkeun Nyi Sari ngaleos ningalkeun nu parerea omong bus ka kamar tuluy gegelehan bari mikir nyipta kaayaan Karmin ayeuna. Para mitra kaum dangu bereh ku Sari ka gambar Karmin ayeuna beuki ginding. Pakaian bersih kulit sehat beuki kasep jeung ganang namahan gagah. Ku Sari kacipta Karmin suka seuri ka manehna namahan geugeut pikaresepeun. Masalah tang tukang Karmin teh geus boga pagawean. Geus jadi urang kota kaayana moal beda jeung putra Mang Mantri. Awakna bersih, pakaian ginding, kasep, sehat, loba duit. Nya moal beda jeung kitu Kang Karmin teh sabab ceuk harli ge. Kang Karmin teh ka kota Bandung neangan pagawean. Nyi Sari beuki anteng ngalamuna beuki buseur kana kaayaan di kota. Malah lila-lila mah breh kaayaan di kota sing sarwa endah pika bungaheun, pika betaheun, pika resepeun padahal Mas Sari teh can kungsi nincak ka kota Bandung, paling jauh ge nyaho ka Sumedang. Dina anteng-antengna ngalamun akhirna bijil hiji tekad anu buleud. Rek nya nyusul Karmin ka Bandung da komo ayeuna mah geus nyaho, yen Karmin teh cicingna di jalan Patra Komala. Nya mending ini sorangan ka Bandung nyusul Kang Karmin. Naon hesena ka Bandung apan loba beus jeung kendaraan sejena. Teu kudu hese neangan. Boga duit saeutik ge bakal tepi ka Bandung, tapi ti mana ongkosna nya? Sari ngahuleng terus kerung. Mikir pi omongeun lila-lila gap kana beuheung, keurwel nyekel kongkorong nyeh seuri sorangan. Nya mending ieu kongkorong jual. Teu kitu ge pamere ti Mirja. Teu perlu dipake kieu mending dijual keur ongkos. Nya mending ieu we isukan aing rek ini. Aneh sanggeus mutuskeun kitu reup Nyi Sari sare menit tibra. Kerek nyegrek kawan tutas nyorang capek sedengkeun Mang Ading jeung Bisar mah geus jarempe tapi badamina ngabuntut bangkong. Kocapkeun isukna Sari teu loba omong ka indung bapana subuh kene geus hudang. Tuluy kacarai terus dangdan saperluna. Pakaian nu dibawa teu loba ukur cukup keur salin 2 poe. Sanggeus sasarap kencling Sari init ningalkeun imah. Teu karana aya idin ti kolotna ngahajat teu bebeja sabab mun bebeja moal diidinan. Boro-boro ka Bandung ka Cikekes ge dicarek para mitra. Beurang Mang Ading jeung Bisar mah silih tanyakeun lantaran kalungitan Sari. Itu ieu nyebut teuing terus nanyakeun ka Ma Ijem. Kitu deui ka adi-adina Sari kabeh taya nu nyaho. Tungtungna sarerea ngarasa bingung da eueuh nu nyaho. Sarmah, ka mana kira-kira si Sari teh? Na ka situ raja deui kitu atawa ka mana nya? Ceuk Mang Ading bau bangun beak pangharepan. Ya teuing atuh da teu nyarita naon-naon. Pariksa wadah pakaianana na anu leungit atawa henteu. Sabeuntina pakaian bisa dititenan. Bisar mah ngojengkang kapang ka kamar Sari. Dituturkeun ku Ma Ijem duaan ngubrak ngabrik lomari panyimpenan pakaian Sari. Sanggeus ralelila kanyahoan leungit teh ngan 3 siki. Eueuh 3 nu sakapat 2 nu sapotong hiji-hiji. Naon deui nu leungit? Ceuk Mang Ading. Kantong jeung kongkorongna, ari kongkorongna panu ngapoe dipake. Kumaha putusanana atuh? Si Sari tangtu nyaba serta jelas bakal meuting. Lantaran manehna keur mawa salin sadua-dua. Ngan kari mikiran ka mana ieu initna ieu. Teuing kuring ge bingung atuh. Sarerea ngahuleng taya nu bisa neguh para mitra. Mang Ading jeung Bisar mah teu loba omong ukur ngadu jentul. Pahuleng-huleng. Harita Ma Ijem usul sangkan lapor ka pangurus tapi Mang Ading teu panuju can perlu basana teh. Cagduna heula kaayaan Mang Ading jeung sakulawarga ayeuna caturkeun kulawarga Mirja nu aya di bumi.
basura sakula warga keur dariuk ditepas ge sagedangdan. Rek arulin ka kota rek balanya pedah tas panen cengkeh. Aya naon? Kudu yang bedil angin paranti ulin ka kebon. Cek Mirjang ngebrehkeun ka hayangna ka kolot. Naon bedil angin balina oge? Daga kebon mah teu butuh nu kitu. Iya, abah mah pan butuh paranti ngabadilan bajing atau manuk. Ulah bahaya bising matak cilaka. Aya niat ngalah bajing mah udah gue ka ditu. Cek basura ayam teh jiga-jiga tas banyu. Iya, abah mah cara ngagugu di pentan ku anak teh nya. Lamun bedil angin teu panuju pangbalikeun motor atuh. Motor mah mahal, moal beunang 100.000. Bedil angin atuh meunang 100.000. Ya bisa gitu mending belikeun kana hayam, piara sing hade-hade ngara bisa ngarekahan. Nah yang geus loba dikumahakeun. Dua belikeun kana domba, piara sing ngarekahan. Mun geus loba dikumahakeun. Oh jual deui duitna belikeun kana sapi atawa muning. Mendingan dikumahakeun. Piara sing baranangan mun geus loba jual. Belikeun kana naon duitna? Belikeun kana ieu mah. Geus meuli imah kumahakeun? Piara sing ngarekahan mun anak geus loba jual. Masuk anakan gitu. Hah? Nasaan hiji bukeun imah anakan? Abah Lalu masa abah mah eta masalah dengeme beureun. Terasa daya. Waktu lah kamu jeung saya. Aduh, waktos tanya kapan pamirsa sadana? Hapuntennya orang cekapkeun hareup ka dieu. Carios dongeng anu judulna Randa Bengsrat karyana Kileukse anu dijudongengan ku Mang Jaya. Ulang tenden dihandelem hieum, ulang tunda dihanjuang siang peranti nyokot tinggalkeun. Insyaallah enjing urang samper deui. Hatur nuhun pamirsa sadayana kanggo kasatiana sang atensina tetep manco di ieu Garuda di ieu channel. Hatur nuhun, hapunten sagala kakirangan Mang dina medar ieu dongeng sekalepatan atapi anu kirang sapagodos sareng pamirsa sadayana. Mang undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag